diuk-diuk jalukan batur-batur. Oke bos. Siap buuk teh meni jiga hayam pelung. Ngenakeun ieu teh pan gaya mohek. Aduh, Nya baru mohek sumuhun. Anak pang. masa kini Pang naon? Pang goreng patut. Kumasia we kumasia jalukan batur-batur. Oke bos. Hey my brother everybody, dah naon come here. kamil Let's go. tanya naraho Kemon tengarti kemari nyao kesindang ye. Kadieu 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 diet Aisyah naonan. Aduh. Wah, kacau naon jol kacau datang sih mah kacau naon lain naon aja nyaho budeg ge jelema teh bolot aing nyaho budeg ge jelema teh nyaho budeg aing nyaho bolot apa aing nyaho dina YouTube budeg sete budeg sete aing nyaho budeg bolot sete bolot aing nyaho ka aing nu lieur nama da aing nyaho aing teh saha nu maot tadi kapangi aji kapangi nyaho aing saha nu maot bapa maneh maot innalillahi ubaran atuh kututut aji nyaho budak tutut aing nyaho lebok kututut ku sia jeung balongna aji bina-bina teuing teh budak aing nyaho geranya tempo ku sia tempo geranya geranya bisa aing menjalkeun bohong gara tempo-tempo cikan nyangakeun si mapang ngabaktos Gusti geranya tempo ya diterima bulan tuh anjing we bener jeung aing oge anjing budak anjing budak teh budak cocokan ku tutut silisia naonana diterima kumaha aduh budeg setiap budeg katanya nempo kaing geranya nempo kaing minta tolong kaing henteu nih kumaha Gusti diterima ai dan tiadu aduh nempo kaing geranya nempo geranya tempo gera bener nempo ya cing aing oge anjing cing aing nya nempo ka aing nya aing mah naon cenah ceuk dunungan teh tutut anjing tutut tutut lebok ku sia tutut hakan ning cangkangna ku sia alhamdulillah atuh kitu mah anjing alhamdulillah aduh marukana diterima nuhun adi tampi mah eta nu dipihareup masih we anjing insyaallah muhun alhamdulillah nya naonna insyaallah ki abdi mampir ka bumi salira teu ngajak mampir anjing henteu ngajak mampir henteu teu sudi teu hayang aing mah dianyangan ku sia alhamdulillah insyaallah kejeng pun bojo ka itu aduh anjing ngadon ngajak pamajikan anak aduh kebayang pamajikan lagi budak aduh alah kebayang nu budak jeung budak ngobrol aduh hayang lalajo kebayang lamun apelnya kumaha ning jempe ditanya teh neng eta sungguh teh kutil sanes naon kutilan
aduh insyaallah kan naon nek oh aya we dirompok pun bojo mah alhamdulillah ayeuna teh nuju engkeut nuju dagang pun bojo teh alitan pun bojo teh dagang seblak naon nek seblak teu nanyakeun anjing teu aya dua seblak ceker sareng seblak tulang eta teu nanyakeun pamajikan sia oh aya nu lada aya nu henteu parah dangke jadi cirian lamun karetna dua ta eta lada lamun karetna hiji ta eta teu lada cuma pesanan tak upami teu ngangge karet berarti eta teu bangkrut teu urusan anjing teu urusan jeung pamajikan sia aing mah teu nanyakeun insyaallah ke dikintunkeun ka bumi anu teu lada insyaallah lan oh bade mesen deui aduh nah ke atuh hiji-hiji abdi riet ye wajia we aji ka aing nu riet Malaysia maneh init ka bengkel teangan obeng heug obeng teh panasan colok ceuri sia ku obeng insyaallah mudah-mudahan insyaallah janji aduh semon da abdi mah alhamdulillah ini teh kieu teh jadi ustad alhamdulillah di lemur teh ya sawe sok dakwah ka itu jeung ka dieu naon dakwah henteu teu dagang dakwah we nu dagang mah pun bojo we biasa itu dakwah dagang pun bojo benten naon oh pun anak mah dua nu hiji lalaki nu kadua awewe sajodo pun anak mah lan nya sakola atuh wajib belajar 8 tahun saur Bapak Lurah Banjarharjo oge wajib belajar 12 tahun wajib alhamdulillah sakola pun anak naon wajib sakola teh diwajibkeun meh paralinter meh ieu nagara teh nyaeta bakal ngalahirkeun sumber daya manusia anu berkualitas saranana teh sakola ujung tomak nagara teh tulang tongong nagara teh budak ngora anak muda naon oh alhamdulillah anu bungsu mah lalaki anu bungsu anu pangageungna lalaki sakolana teh di PAUD ayeuna teh alhamdulillah lalaki tah bulan tah nu kadua bungsu awewe di SMP sakolana teh si aji jabat ti budeg teh gelo tibalik anjing we naon tibalik nu kahiji di SMP nu kadua di PAUD seblak parah tenang upami bade dipangdakwahkeun mah tenang insyaallah upami hajat ya abdi dakwahna asa bensinnya abdi mendatang hargakeun nya sabab cek katerangan oge kitu saha-saha nu naon teh ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran neraka jaminanana batang abdi mah terang ngahargakeun eta cerek mere 2 juta ditampi insyaallah sarua we jeung hargakeun janji nya ieu mah lamun maneh keur dakwah heug aing ngaliwat sia keur dakwah dina panggung tah sia keur assalamualaikum aing mah dihanap anggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihanap gosrek anggung sia dina gaji ku aing tah kitu atuh ngadukung aduh jadi ngadukung aya bahan aing teh besena ieu diuk ulan teu ngomong
kudu teh ngomong baik tadi ngakin ku sia tah. Lebok aji. Alhamdulillah ya Allah. Doa. Geus lohor deui. Disangka beduk. Aing mecus disangka bedug. Aduh. Alah. Pangna dikumpulkeun teh aya perlu. Aduh. Naik siapa neuri? Ari sia kumaha? Kabina-bina teh pan ku aing teh di SMS ya teh. Di janjian pan yang urang teh di SMS keluar tor pajagan sia teh ngacedok di dinya. Kayak disamper ku aing. Nepi kata apa jadwal siapa nih dia teh make burang. Mina-mina teuing nae maneh. Mina-mina teuing kok kamar dikunci ku sia aing di luar aing hese rek asup. Mina-mina teuing beuna aing rek disalin sabab akon pancona dikunci ku sia. Aing teh disalin. Mina-mina teuing ari maneh wa ari uwa. Ka aing teh da urang teh ayeuna teh ring init ka luar negeri teh meureun kudu di baju meureun urang can paspor di jero. Mina-mina teuing ari uwa. Kabina-mina teuing wa ari uwa ka aing teh jiga uwa kawatere sia teh. Urang aja cungur sia teh naon? Geus hampura-hampura. Heuh eta ge dihampura ku aing ya. Untung kebeneran aing aya lingis ku aing dibuka pantona. Atuh ruksak. Kan bae bagian sia da bongan. Mina-mina teuing da bongan maneh kunci dari digubung. Mina-mina teuing aing ditangga disangka bangsatu tetangga buka kunci ku lingis. Bahkan bae da jiga. Tong kitu sia teh. Pake jiga ulah kitu. Mina-mina teuing wa ari uwa tong kitu wa. Ulah sakali-kali deui da aing teh nyeri hate wa di luar ngajadaog geus lila-lila. Can kahujanan aing mu cicin. Mina-mina teuing ari maneh. Mina-mina teuing mangkaning dirinya aing ditungguan ku ucing budug. Pikir ku sia wa ari uwa. Da ucing sarua kahujanan mu cicin gigireun aing. Didinya we parebut bala-bala anjing ucing. Da ucing geus bala-bala. Da ucing na gelo. Mina-mina teh. Hapura. Pengkeun ulah kitu wa nya urang teh nyeri hate. Lain naon bisi dibasoka ke ku aing. Mina-mina teuing wa ari uwa. Geus. Anjing nyaho geus ulah sakali-kali deui. Da aing teh nyeri hate teh wa. Eta teh kontrakan teh pan aing gegedenan nu mayar teh. Nu mayar teh. Uwa mah paling listrik unggul. Kamina-mina teuing ari uwa. Hampura. Eta ge geus dihampura. Ngan omat ieu mah sakali-kali deui da teh lieur. Saya teh mikiran sia. Mina-mina teuing wa ari uwa. Ongkoh rek sapapait sama manis sabagda sacilaka. Sakoko sainum saraneuk saengga tapi ayeuna pas sewang-sewangan nanaonan kikieuan. Naon disebutna teh ongkoh maneh teh urang teh teman sejati. Mina-mina teuing wa ari uwa. Geus. Eta ge aing geus. Engkoh Manomat ulah sakali-kali deui. Ai maneh ti mana heula tuh? Apaan urang teh nepungan heula Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati Bapak Narjo. SH. SH teh? Aduh siapa teh nyaho SH. SH teh hartina teh seuseut hirup teh. Hei sia. SH teh sarjana hukum. Oh, sugan teh seuseut hirup. Sok tahu. Nu seuseut hirup pas sia goblok. Aduh, hapunten kitu ka Bapak Wakil Bupati punten lain naon Bapak Bupati na kasep. Nyawe. Lamun aing awewe bogoh. Lain naonan ganteng sia lamun maneh panggih wah aing mah disawer. Disawer ku Bapak Bupati aing mah nya ge can sok ka aing. Me alo aing dititang lagu mawar bodas. Da mane bisa? Ya bisa pero mawar bodas. Harus ngomong. Menit kabina-bina teh nya mawar bodas mah kabeh maknya Bapak Wakil Bupati orang Jawa nya mawar bodas ai sia henteu. Kabina-bina teh make polo hirup teh. Kabina mah. Kayak aing rek ngalaguna. Gini ya Gusti. Sugan teh ya Gusti. Nuhun atuh Gus. Gusti bisa teh. Kan bae da geus wawuh atuh jeung Gustina ge urang mah.
nya orang mah deket wae jeung kegedean teh orang mah deket jeung Bapak Sukirso oge orang mah deket anggota dewan lan tuh tingali tah mere tah sia teh nya nah lo kokotnya jadi kokot dalang heeh tuh nya ngana tuh Bapak Wakil Bupati mere sia tempo Bapak Wakil Bupati mere ai lurah cicing wae nah teh ya oh bener hare-hare aya tuh ngodokku lah jawer ngodokku Aya ngodok tuh. Siapa pi duit? lain pi duit segala rupa oge kudu sauyunan oh nya kudu Nuhun. tuh nuhun tuh alhamdulillah Bapak Wakil Bupati 200 Bapak Lurah 100 Nggak bisa diomong goblok. Rezeki sakitu. Rezeki. nah jajak kaloher kasiran nuhun Bapak Lurah Mohon. tersangka Bapak Lurah sukses Bapak Lurah alhamdulillah Bapak Lurah mudah-mudahan cing panjang jabatanana Bapak Lurah panjang yuswana amin hebat Bapak Lurah ridho Bapak Lurah Ridho. tambahan deui atuh Geus. Ges. Nges. Ke tipe camat. saha Bapak Camat Ibu Camat Ibu Hadiah ibu hadiah oh Ibu Hadiah nah tunteu aduh Di amplopan. nuhun Ibu alhamdulillah di amplopan Tuh curiga. lain naon curiga aing di amplopan Saya tak masak curigaan. Ges. Nuhun sakitu jajak oge. kalau orang kasiran hatur nuhun Ibu Camat Ibu Hadiah terus mahasan hadiah ka abdi mudah-mudahan hadiahna Ibu Ibu cingga gentosan anu berlipat ganda Ibu dilakukan ku abdi Ibu mudah-mudahan kapayuna Ibu cing janten camat Atos. pan PLT ieu mah heeh da aing mah nyaho Nyaho di mana? kapan aya tuh tulisanana di handap Paingan atuh. Ya. Pasti ai maneh bagus apa? Simohon Urang ini teh nyata maehan si Semar. Oh saya ayeuna teh maehan si Semar. Nyaha make dipaehan sabab urang rek maling layang jamus kali musada. tah dengekeun ku sia aing mah tadi geus ngobrol jeung raja sia mah can pernah asup karaton paling sia mah asupna teh ka rumah sakit we sia mah heeh Rumah sakit mana? aduh sia mah di dieu meuni teh apa rumah sakit di dieu mah aya terkenal rumah sakit teh beleguk Rumah sakit naon? teh heula da poho deui RASIPA. rumah sakit daerah Asipa ITE kamina-mina teuing eta rumah sakit pilihan masyarakat Brebes dan sekitarnya iya dong anu memberikan pelayanan kesehatan terbaik berkualitas profesional dan penuh kasih sayang dengan harga yang terjangkau tuh ningali nyaeta bekerja sebagai ibadah pelayanan prioritas utama teh ibadah di dia mah teh dipilih-pilih mana nu beunghar mana nu sangsara kami sarua di dia mah rumah sakit teh kitu nya Di mana? di Jalan Merdeka sia teh teh apal Jalan Merdeka hiji 8 hiji Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes eta mina-mina teuing profesional di mah beda jeung di urang rumah sakit teh lolobana orientasina kana bisnis sungkul ya di urang mah gitu khawatir di urang mah Di dia aya BPJS. aya BPJS oke aya Geuleuh teh sorasia di kitu-kitu tah aing. udah geus ada di dieu mah loba aya dokter ahlina ge seueur gitu sakitu ge cukup Nah. Kitu naon?
anu rek dipaehan teh nyaeta Semar sabab Semar teh anu ngabogaan layang jamus kali musada. Duh. Oh saya di mana? Di Tumaritis. Ngan omat init kaituna ulah katingali ku bangsa manusia. Nyiluman. Kudu nyiluman. Nyiluman. Heeh. Aisyah naon? Aing mah yang ngadenge sia lamun nyalukan hayam kumaha? Nya sarua mana batur. Kumaha? Kamana nya ayam kuring? Kur titit. Eta teh hayam teh nyampurkeun. Lain nyampurkeun ngadong ngararising. Yuk, urang init ka Tumaritis urang paehan si Semar. Beres paehan si Semar urang maling layang jamus kali musada. Saya mangga. Ayo pinuh na cenah.